Di Karaton Prabu Janaka diayakeun sayembara. Raja Janaka hayang manggihan salaki pikeun putrina Sita. Pasanggiri ieu muji para kasatria anu datang ku cara narik busur siwa. Busur anu kacida berat jeung kuat, ngan kasatria anu gaduh kakuatan luar biasa anu tiasa narik eta. Hei, kedanguan mah di karaton teh basa diberi panahan jeung dibuka jak umum, kumaha mun arang ka ditu ningalina? Lerusnya, jigana abi teh resep teh ningali kompetisi eta kumaha upami arurang ka ditu ayeuna. Mohon abdi haleur ningali sareng penasaran saha nu bakal menang lomba. Yuk ah. Tingali eta mah putra mahkota Prabu Dasarata Lin. Nah anjeunna ilubiung dina acara ieu. Wah, sigana bener, pasti mana teh pintar panahan. Oh eta nya jaka anu kasohor pisan anu diceritakeun di kampung abdi. Lamun talapat mah namina Rama. Oh Rama, yuk atuh tingali kompetisina yuk. Kesatria, ayeuna teh waktuna jeung nunjukkeun kemampuan aranjeun. Ieu teh sayembara anu bakal nguji kekuatan jeung kawijaksanaan aranjeun. Sawae anu bisa narik busur siwa ieu, anjeunna bakal jadi pasangan pikeun putri abdi nyaeta Sinta. Kasatria anu hadir manggi kasulitan nalika nyobaan narik busur siwa. Sanajan aya di antara maranehna anu kacida kuatna, busur eta teu bisa digerakeun. Raja Janaka katingali sedih ningali eta kaayaan. Kumaha ieu? Naha anu bisa mawa busur siwa ieu? Putri abdi Sinta pasti hayang milih jelema anu boga kemampuan nu luar biasa. Nalika harupan Raja Janaka mimiti leungit, datang hiji kasatria anu ngaranna Rama. Rama putra Prabu Dasarata ti Ayodhya, sumping pikeun ilubiung dina ieu sayembara. Janaka, punten abdi hoyong nyobaan busur siwa ieu. Rama, orang yakin maneh bisa ngalakukeun ieu. Rama diberi kesempatan bikin nyobaan. Kalayan gampang, anjina narik busur siwa eta. Tur, teu kadenge sora gemuruh anu nyaring. Rama hasil narik busur eta nepi ka tungtungna pegat jadi dua. Raja Janaka jeung sakumna hadirin kagum ningali kemampuan Rama. Rama, maneh bener-bener kesatria anu luar biasa. Putri abdi Sinta bener-bener menangkeun pasangan anu pantes. Ku hasilna ieu sayembara, Rama dinyatakeun salaku calon anu layak pikeun janten salaki Sinta. Raja Janaka kalayan kabungah masrahkeun restu ka Rama. Sedengkeun sakabeh hadirin ngahormat ka Rama anu sukses narik busur siwa.